balik dia. Aduh, menik perih kia beteng di isuk-isuk candi isiana naon. Kemana nya? Ulin lah kasih tong sugan wae opi kan. Kebenaran ayo. Tapi tugan we di geruan. Maju heula kabeh hareup. Apa di geruan nih? Apa di geruan orangnya? Bung, dia Bung, asukan teh kalakai murang. Dia. Dia Bung. Tadi mana? Ulin we imah ini lah. Bari iya nih. Jangan opi-opian nih. Oh, lantai ka mana? Beres kulintingan we dia hareup. Terasa aing di rumah lu. Bari opi-opian. Iya, sirop-sirop acan. Piraku. Semoga duit tau mana teh Bung? Wah, puguh teboga aing lah. Ribu hirup teh geuning gitu-gitu teuing Bung tempo ada orang malo bau upin mata. Oi. Kata jika enak lah, seperti itu. Ya, enak Bung. Bener. Kemana tuh pulang wae? Terus? Oh, udah tuh kemana? Masih jualan lagi. Tak kai-kai. Baik pulang. Nah, ini Cuma Bung, ini dari dia tuh ngerong kamar kosong. Ngom, lu tak Bung duit bisa keluar lain mana yuk? mau kembali. Itu gua, kayak gua gini tuh. Yuk. Sok aja lagi. Sok gue baik ini gitu. Mau gue gitu. Kayak cuman ayeuna dagang di payu nu meuli dengan duit langsung seteu kudu kamari wae dari dengan duit pasti cilok na yo cilok Bung kan mana Bung Kenal mana Pung? Kerja ngadaung Oh, mana gimana kedagang Pung, aing bingung nu meuli euy. Beli Pung lah. Kue tajeng cilok tuh. di kampung lah. Sok. Sabarahan ya? Cilok mah 2.000 Pung, kue mah 1.000. Ini murah. Ya beda we teu payu Pung. Hitung sodako ka mana lah? Ya mah pegang ngeunah ini. Geus we borong ku urangnya kabeh. Alek mah Tuh Pung diborong malah. Kajian kena gelut, urang dagang naon ke? Geus hiji-hiji ke beli mah. Daun kajing dagangkeun ka batur ke bisa anu hayangan. geus atuh ku urang beli hiji-hiji atuh lah. Sok atuh hiji-hiji mah ya. Ai ulah diborong mah. Ya. Tah. Ya hiji deui. Wah, aya ieu hiji deui. Duitna Ya. Ya hiji deui ya. ieu mah kudu dipulangan. Oh, pulangan. Ieu pulangna. Ya hiji deui nyaepkeun nya. Tuh hiji deui tep.
Mun nya, lihat pas ada nya. Mun punya. Ah, karaos. San mang euy. Duh, Gusti dagang kaos di kamar ya nu paling si acan. Belum ngajual kasaha ieu kaos. Kaos. Duh aing ieu hirup kieu jeung kieu we pisan perubahan. Dileutik nepi ka gede. Kieu we terus. Karaos. Karaos pisan mang euy. Sayang, hari ini waktunya bayar rumah. Sayang, gas habis. Sayang, tokennya udah habis. Sayang, pampers sama susu udah mau habis nih. Sayang, beras udah habis. Sayang, IPL belum dibayar. Sayang, jangan lupa uang masuk sekolah. Sayang, skincare aku habis. Sayang, ayo kapan dong kita jalan-jalan. Sayang, aku mau staycation. Sayang, aku mau nyalon. Sayang, SPP si kakak belum dibayar. Sayang, aku mau beli baju anak-anak. Sayang, kayaknya mobil perlu diservis deh. Sayang, aku mau beli parfum. Sayang, tagihan air jangan lupa dibayar. Karaos.